Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun siswa-siswi sadayana. Kumaha kabarna dina danget ieu? Mugia dina kaayaan sehat walafiat. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wilujeng enjing, wilujeng patepang di dina pangajaran bahasa Sunda. Dina pangajaran bahasa Sunda dinten ieu hidup baris diajar materi ngeunaan carpon anu bade diajarkan dina materi dinten ieu nyaeta ngeunaan perkara carpon jeung unsur-unsur atanapi struktur tina carpon. Tangtu hidup fungsi maca atanapi fungsi ngadangu eta carpon ya. Naon cenah upami carpon teh upami dina bahasa Indonesia mah osok disebat carita pendek atau cerita pendek. Hayu urang guarowe sasarangan ngeunaan ieu materina wilujeng nyaksena. Siswa-siswi sadayana, tujuan pembelajaran dina pangajaran dinten ieu anu kahiji mengidentifikasi unsur carpon dengan benar, anu kadua menganalisis unsur-unsur carpon dengan benar. Medar perkara carpon. Carpon teh mangrupa singkatan tina carita pondok. Mun dina bahasa Indonesia mah sok disebut cerita pendek. Disebut pondok teh sabab caritana pondok. Carpon kaasup karya sastra anu direka dina basa lancaran prosa kalawan ukurana pondok. Ukuran pondok di dieu biasana cirina ku jumlah kecapna 5.000 nepi ka 7.000 karakter. Mun diketik dina kertas A4 mah jumlahna 4 nepi ka 7 kaca. Kusabab caritana pondok, carpon mah nyaritakeun hiji kajadian. Biasana dina hiji waktu jeung dina hiji tempat. Carpon mah sok dimuat dina majalah atawa dina koran, tapi ukuran pondok di dieu mah relatif. Jadi terjadi patokan atawa terjadi ukuran anu tangtu. Salajengna carpon disebut oge karya sastra Sunda sampeuran. Sampeuran teh hartosna lantaran pangaruh karya deungeun ti Walanda Eropa. Hartina istilah carpon acan tetela masih disarwakeun jeung dongeng. Tapi beda jeung dongeng anu caritana pamohalan atawa hayalan teu kapaluruh anu ngarangna teu kanyahoan jeung sumebarna secara lisan nya. Lamun carpon mah caritana direka siga nu nya kajadian aya anu ngarangna jeung sumebarna ditulis sanes melalui nis lisan. Salajengna unsur-unsur carita pondok anu kahiji aya tema nyaeta gagasan anu ditepikeun ku pengarang dina karyana. Anu kadua aya palaku, tahap palaku mah nyaeta tokoh anu ngalalakonan atawa dilalakonan dina eta carita. Nah, carpon umumna palakuna jalma biasa, beda jeung dina dongeng. Nu katilu aya latar. Latar kabagi dua, aya waktu jeung tempat. Aya latar tempat jeung aya latar waktu. Lamun latar tempat mah umumna kajadianna di kota, di desa, atau napi bisa wae di sekolah. Upami latar waktu biasana diciriana ku jam, tanggal, tahun, berang atawa peuting. Anu kaopat aya galur atau napi plot. Hartosna jalana carita atawa runtuyan kejadian dina carita. Galur dina carpon aya nu merele maju, aya galur anu mundur, jeung aya oge anu mobok tengah nyata flashback. Anu terakhir aya amanat. Amanat teh nyaeta hal atau perkara anu bisa dilenyepan tina eusi carita kuno maca. Pang-pang nama biasana aya mangfaatna keur kahirupan. Bisa oge amanat teh mangrupa pesen ti pengarang kanu maca atawa pesen anu hayang ditepikeun pengarang kanu maca. Eta anu disebut amanat. Tah eta siswa-siswi sadayana salajengna ieu kanggo pancana. Tong hilap bikin jaket hidup. Siswa-siswi sadayana kumaha kahartos
ngeunaan pedaran materina. Upami aya anu teu acan kantos, mangga langsung japri wae ka nomor Ustaz. Entong hilang pancena dikerjakeun ku hidupna ku basa Sunda. Wilujeng ngerjakeun pancena, wilujeng patepambi dina pangajaran salanjutna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.